وجب الشكر علينا بدا لله أيها المبعوث فينا بتدبير الأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amaddal islam wa nasyarahu bimuallimin wa muta'allimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin. Amma ba'd. Alaikum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, haitsu qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-mukarramun, para kiai, para ulama, para ajengan bil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Syiarul Huda, keluarga jembar almarhum anu ngahaja dina kesempatan wengi ieu ngagelar acara formalna. Acara wengi ieu teh hiji memperingati di Isra Mi'rajkeunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua haul almarhum pendiri Pondok Pesantren Syiarul Huda anu ka sabaraha teh Kang? Haul kagenep. Oge acara katilu temu alumni, temu para santri sareng wali santri. Alhamdulillah panitia penyelenggara mampu nyelenggarakeun ieu acara. Alhamdulillah cuaca mendukung. Allah mapaling cuaca musaih teu lungsur hujan. Mudah-mudahan ieu pengajian haul temu alumni peringatan Isra Mi'raj Rasul berhasil guna, berdaya guna. Henteu mung sakadar seremonial upacara rutin setiap setahun sekali, tapi aya target anu mesti dicapai
khususna kanggo kemajuan lembaga pendidikan Islam di Yemahat. Kapayunan pupuhu papayung lemurais pangapih sadaya warga masyarakat tiring-ringan aparat pemerintah, Bapak Kepala Desa sareng sadaya para pimpinan lembaga nu aya di wewengkon desa ieu. Saupami aya hadir ti unsur Muspika Kecamatan Dayuluhur atanapi nu ngawakilanana, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mengawali acara mau'izah hasanah langkung saya sanaos tadi parantos di iftitahan ku tahlil akbar ba'da maghrib khusus kanggo almarhum pendiri pesantren Kiai Haji Aif Sarifuddin, oge kanggo sajumlah nu ngawakafkeun ieu tanah yang lembaga pendidikan Islam, para almarhum marhumin sadayana muga-muga di alam barzakhna dipikaridho Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi ditempatkeun dina raudhatum min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keluargana, para putrana, mantuna sadayana anu ayeuna ngaheuyeuk dayeuh di ieu pondok pesantren, moga-moga ku Allah dipasihan jiwa anu istiqomah dina ibadah, cepet lempeng ajeg bener henteu gampang kabawa sakaba-kaba dina raraga mentransfer ilmu agama, sangkan lahir insan-insan yang soleh. Mobil khusus para santri belajar di pondok pesantren kelak Allah dijantankan ulama ahli amal karena ilmu, mugi-mugi dijantankan para kiai mujahid fisabilillah kanggo membangun agama bangsa sareng negara, membawa umat karena jalan nu dipikaridho ku Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah as'aluka Allahumma al-ijabatal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin rahimahumullah, sebagai acarana Rajaban temu alumni haul almarhum, nu paling tepat judulna ieu pengajian borongan. Pengajian borongan teh untung yang panitia, sebab satu kali mendayung 2-3 pulau terjangkau. Tapi kahayang sing kuring mah ulah ditilu acara disakalikeun, mun dek Rajaban ngumpul ke minggu ke nyieun deui acara haul atau mungkin ke saminggu deui nyieun deui acara temu alumni ame ayeuna sapipiti, minggu engke sapipiti, minggu hareup deui ge sapipiti. Ari dibarengkeun kieu mah pan anger we, ongkosna anger, mayarna anger, terus subuhna ge anger ieu. Tapi memang aya kolerasi na Bapak Ibu. Haul yang berarti temu tahun. Jadi di tahun kamari sampai ketemu tahun ayeuna.
itu disebut haul. Lamun aya nu naros memang aya dasarna atawa teu acara haul itu. Tingali kaji sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap tahun sekali Nabi punya agenda khusus kumpul bawa sahabat di Badar. Bapak Ibu terang Badar kata belah kolon selti. Badar itu adalah nama tempat, awalnya nama kampung, seiring dengan perkembangan penduduk berubah menjadi nama desa, setelah itu berubah menjadi nama kecamatan, berubah menjadi nama kabupaten. Ayeuna mah timimiti kampung Badar, desa Badar, kecamatan Badar, kabupaten Badar. Bahkan ayeuna terus membuat satu kota di wilayah Timur Tengah yang representatif dengan luas ribuan hektar dibangun kota metropolitan. Baheula Badar itu kondisinya mencekam, sulit manusia mengajarkan agama. Sekali nyebut Allahu Akbar atanapi nyebat asma Allah di wilayah Badar dulu itu beresiko tinggi. Paling tidak jalmin menyatakan diri seorang muslim dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pasti waktu haita kaum muslimin dijadikan bulan-bulanan masa, dikepung, diboro, ditangkap, disiksa, dianiaya sampai dibunuh mati. Itu kondisi Badar dulu. 450 kilo namun ditempuh perjalanan di kota Madinah, di Masjid Nabawi ke wilayah Badar itu pulang pergi kurang lebih 900 kilo. Tinggal ngitung ku Bapak lamun 450 km di dieu ayeuna. Di daya luhur mun kawetan 450 kilo sampai ke mana? Mun ka kulon 450 kilo sampai ke mana? Mungkin lewat kota Jakarta. Tapi masuknya provinsi Madinah. Sehingga terjadi pertempuran sengit 2 kali perang besar. Yang pertama, perang Badar terjadi di bulan Syawal. No kedua, perang Badar terjadi di bulan Ramadan 1 tahun setelah terjadi perang Badar. Makanya punten para santri, para kiai, guru-guru ngaji di pondok pesantren, di madrasah nu biasa mengajar sejarah Islam, itu aya nu disebut perang Badril Kubra, perang Badar besar-besaran. Karena perang Badar itu terjadi 2 kali. Anu paling sengit perang dahsyat di Badar, rebutan akidah, perang rebutan ideologi, perang murni bela agama, sebab musuhnya jelas Islam melawan orang kafir. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diagendakan setelah berhasil umat Islam menguasai Yathrib, setelah umat Islam menguasai kota Madinah, setelah umat Islam menguasai kota Mekah, termasuk kekuasaan pemimpin negara telah jatuh di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya dina tahun ke-7 Hijrah
tahun ke-7 Hijrah teh 7 tahun Kangjeng Nabi tos jadi penduduk Madinah. Itu ku Rasul diagendakan setiap setahun sekali bulan Syawal Rasul kumpul membawa ribuan massa, doa bersama, tahlil zikir bersama, baca Quran bersama, tafakur bersama, sehingga jadi ketetapan setiap setahun sekali Nabi kumpul bawa pasukan para sahabat untuk mengenang masa lalu di saat Badar kondisinya mencekam, sebab Badar dikuasai oleh pemerintahan kafir dari mulai penguasa tertinggi sampai ke kelas RT nawae sadayana sepakat tolak ajaran Islam, temenang ayah umat mamawa agama Islam datang di wilayah Badar. Sehingga satu-satunya pertempuran besar sepanjang sejarah risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam nu dijadikan acuan bacaan sholawat mengukur ayah hiji sholawat Badar. Padahal perang besar nu terjadi sanes cuma perang Badar wungkul 10 tahun Nabi di Madinah itu terjadi 74 kali pertempuran yang sangat besar. Sadayana perang dipicu oleh orang-orang kafir karena orang kafir ingin menguasai wilayah, bebas temenang hadir umat Islam di tempat eta. Jadi haul ayeuna di pondok pesantren mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun Nabi kapungkur haul di Badar mengenang masa lalu, masa transisi di mana kondisi Badar sangat mencekam dan menakutkan. Umat Islam jarang anu muncul di Badar saat itu. Tepatnya di tahun 624 625 Masehi. Tinggal ngitung ku Bapak. Ayeuna 2023 bahwa terjadi perang Badar di sekitar tahun 624 Masehi. Hampir 15 abad berjalan. Sepanjang Rasul masih hidup, setiap setahun sekali masyarakat muslim kumpul, doa bersama, zikir bersama, menggaungkan bacaan Al-Quran, sehingga orang-orang kafir porak-poranda takut dengan jumlah kaum muslimin yang sangat besar kumpul membaca doa. Padahal Kangjeng Nabi sengaja kumpul di Badar itu mengenang peristiwa akbar, peristiwa masa lalu di mana umat Islam diperlakukan tidak manusiawi oleh kelompok orang-orang yang tidak menerima ajaran Islam sebagai agama. Makanya biasa lamun sebuah pondok pesantren ditinggal wafat ku muassis pendiri pesantren, lamun lembaga pondok pesantren ditinggal wafat ku kiaina, pondok pesantren ditinggal wafat ku ulamana, pondok pesantren ditinggalkan wafat ku pendirina, keluarga. Lamun di pondok pesantren santri alumni biasa mengambil inisiatif doa bersama. Apa inti tujuan haul, termasuk haul pimpinan pesantren Syiarul Huda di dia? Mengenang jasa-jasa anjeunna di saat sulit. Ayeuna Syiarul Islam telah berdiri, pondok pesantren, masjid, bahkan lengkap dengan sekolahnya. Mungkin kapungkur sekian belas tahun yang lalu ketika almarhum pendiri ieu pesantren jangankan berpikir membangun sekolah, almarhum pendiri ieu pesantren dulu di saat-saat sulit
sulit ku ekonomi, teu acan gaduh santri, teu acan gaduh alumni ratusan siga ayeuna, teu acan gaduh anak penopang pembantu orang tua nu siap mengajarkan ilmu. Biasana lamun kiai mukim di satu tempat mendirikan lembaga pondok pesantren, itu tantanganana tidak ringan, Pak. Hampir setiap pondok pesantren punya cerita tersendiri. Hampir setiap pondok pesantren mengalami hal-hal yang sensitif. Itu hal baku, hal biasa. Sebab pada dasarnya, jangankan ulama, kiai, sahabat Nabi, Rasul nyalira, kanjeng Nabi nyalira, bahkan para Nabi nu 25, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, teu aya hiji Nabi Rasul membawa agama di tengah-tengah masyarakat diterima oleh umat dengan senang baik. Teu aya Nabi disambut dengan senyum sempul. Teu aya Nabi datang bawa agama Islam disambut dengan seri manis. Sadayana para nabi, para rasul mengajarkan tauhid la ilaha illallah, itu ditolak dengan cara yang sangat kasar. Semua nabi awalnya ditolak. Walaupun akhirnya berkat kesabaran para nabi, berkat kesabaran para rasul yang diikuti jejaknya oleh para sahabat, para murid-muridnya, oleh para tabi'in, oleh para kiai, oleh para ulama, sampai hari ini siapa yang sabar dan istiqomah, Allah angkat martabat derajatnya sampai kepada derajat yang paling mulia, insya Allah. Bapak Ibu, cerita sekedik ya Pak. Ajengan Aib terakhir dimukimkan, Ajengan Aib teh Aib Syarifuddinnya lengkapnya. Terakhir dimukimkan, ditikahkan ku almarhum ku ajengan ke Manonjaya. Guru terakhirna ajengan Aib mondok di Kiai Haji Khair Afandi, pendiri pondok pesantren Miftahul Huda Manonjaya. Sampai kapeting ieu pesantrenna masih kene eksis dengan santri di atas 4.000 tanpa sekolah. Artinya itu pesantren tulen. Mungkin di wilayah provinsi Jawa Barat satu-satunya pondok pesantren yang murni dengan ajaran pesantrennya, terkenal dengan ajaran salafiyahnya, hanya bisa ditemukan di Manonjaya. Karena umumnya pondok pesantren terus digabung, dicampur dengan sekolah. Jadi kestemurni pesantren ditambahan dengan sekolah. Cipasung pesantren besar, tapi kan sekolah dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Al-Furqan di Singaparna itu berdiri sekolah. Kemudian pesantren Cintawana, almarhum pendiri Kiai Haji Ishaq Farid, terkenal di wilayah Priangan Timur, satu-satunya ulama yang memiliki spesifik ahli tafsir. Ayeuna terus berdiri sekolah. Pesantren Nurul Huda, pendirinya Kiai Haji Lidin Saifuddin, ayeuna terus berdiri sekolah. Kemudian di pondok pesantren, karena di Singaparna itu disebut kota pesantren, termasuk pesantren yang paling tua yang didirikan oleh pahlawan nasional Kiai Haji Zainal Mustafa yang berontak dulu kepada kolonial pemerintah Jepang dan Belanda. Hari ini berdiri pondok pesantren dan disertai sekolah rata-rata dari mulai sanawiyah sampai perguruan tinggi, kecuali Manonjaya yang masih utuh. Artinya utuh itu pondok pesantren tulen tanpa sekolah. Lamun nyeun sekolah ayeuna dibangunna di luar dengan jarak yang cukup jauh, paling caket jarakna 2 kilo di pondok pesantren. Kakarek bikin sekolah itu pun nu ngabangunna incu dan anak keluarga dari pesantren Miftahul Huda. Sim goring sami alumni wa ajengan ti Manonjaya. Mung beda ngajeng-ajengan Aib teh abdi rada ti heula saeutik. Da umurna ge abdi mah geus rada loba.
Ayeuna abdi umur berjalan 60 tahun. Bios bapak ibu teh nanyakeun ge bisi hayang nyaho. Bulan Mei nu bakal datang tepat tanggal 22 Mei. Berarti umur abdi pas 60 tahun. Lamun hitungan Masehi. Ayeuna kakarek Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari itu. Ayeuna kakarek bulan 8 lebih 4 bulan deui abdi nyampe umur 65 tahun. Umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam standar umurna 65 tahun. Kadang sebelum 65 tahun satu persatu terus kembali wafat, diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ajengan aing pendiri pesantren Syarul Huda. Ieu lamun bicara soal kepesantrenan supaya anak cucu nuluyikeun diri ayeuna tabah. Tetap istiqomah berdiri di jalan Allah dengan penuh kesabaran sebagai guru ngaji, sebagai kiai, sebagai murabbi, sebagai penyebar agama. Bahkan kiai ditantang harus mampu menjadi pejuang agama. Artinya kiai kudu siap berkorban untuk agama, untuk Islam, untuk Indonesia. Dari mulai berkorban pikiran, tenaga, waktu, bahkan nyawa sewaktu-waktu harus siap diwakafkan untuk izzul Islam wal muslimin. Jemgoring asup ke Manonjaya tahun 70. Segede kieu kudu nangtung ieu. Tara lobang ngandahar uyahna ieu. Tahun 83 Nabi Simkuring keluar di Manonjaya. Kemudian ku almarhum diperintah kudu namahan guru. Bukan saya yang milih, tapi almarhum guru saya yang memilih sendiri. Saya pindah keluar dari Miftahul Huda Manonjaya atas perintah sang guru. Saya laksanakan. Ku abdi dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Begitu abdi pindah namahan guru ke Sukabumi. Ngaranna Pondok Pesantren Darul Hikam, Jalan Gualpara, nu cuacana tiris, kadang-kadang sampai ke 7 derajat sapopoena. Di Sukabumi abdi menang 8 bulan. Dasaur almarhum tong lila teuing sia mandi di nyana. Paling banter setahun. Pindah abdi ka Cianjur di Pondok Pesantren almarhum Kiai Haji Muhammad Nuh. Baheula aya nu terkenal kiai di Cianjur namana Aang Nuh, nu pernah naik di Tugu di Jakarta gaya cecak. 4 bulan abdi di Cianjur. Kemudian abdi diperintah ku almarhum kudu nambah guru ke Jawa Timur. Saya pindah ngaji di Surabaya di Sidoresmo. Kemudian di Sidoresmo hampir kurang lebih 4 bulan pindah abdi ngaji ke Kediri di Pare. Dari Kediri saya pindah ngaji ke Magelang. Di Magelang pindah mondok pesantren deui ke Jember. Dari Jember pindah nambah guru pondok pesantren di Pasuruan sebelah utara, Pasuruan Kaler. Kiai Haji almarhum Kiai Masyhuri. Pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Al-Masyhuriyah. Kemudian saya pindah lagi di wilayah masih Pasuruan, belah kidul eta mah. Pasuruan Selatan. Kiai Haji Yasin almarhum. Kemudian saya pindah lagi ngaji ke Kiai Haji Abdul Hamid masih di Pasuruan. Di situ saya diperintah baca sholawat. Disebut sholawat haji kudu menang 600.000 balik baca sholawat. Dia bicara perjalanan saya mungkin dibandingkan jeung perjalanan almarhum. Sebelum saya kembali ke Jawa Barat, ku almarhum Kiai Abdul Hamid saya diijazahan kita baca sholawat haji 600.000 kali. Almarhum dengan lisanul ma'rifah menyebatkan
siapa kudu baca aya sholawat 600.000 kali teu meunang kurang ngan lamun rek leuwih rek tamat sapoe sapeting lamun kaduga syukur teu bisa sapoe sapeting saminggu kakarek tamat 600.000 kali teu bisa saminggu sabulan teu bisa sabulan 40 poe teu bisa 40 poe satahun teu tamat satahun 2 tahun teu tamat 2 tahun 600.000 kali 5 tahun pokoknya setiap baca kajian sapoe sakali kudu dihitung supaya jumlahna nepi ka angka 600.000 kali. Dari abdi murid Celebeng beuki ngomong, Pak Kiai, saya terima kasih insya Allah karena sholawat bagian ibadah saya baca sholawat. Tapi barangkali saya tunjukkan fadilah sholawatnya apa yang lebih kalau saya baca sampai 600.000 kali. Almarhum sambil tersenyum mencek bahasa Sunda mah siapa beuki ngomong batur madina sholawat tarata tanya siawukun sok tanya mah abdi ditanya sia yang ka Mekah teu iya Pak Kiai tah eta we siapa ngayangna ka Mekah ge siapa bakal menang ka Mekah teu kudu neangan duit geus se pabeulina baca sholawat sing ikhlas sabab ibadah baca sholawat teh ngagungkeun Nabi minta ke Allah melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam engke sia bakal sering ke Mekah. Tahadus bin nikmah alhamdulillah. Kamari abdi salasa ba'da zuhur kakarek datang tos di Mekah. Sabulan sateu acana abdi tos di Mekah. 2 bulan samemehna abdi tos di Mekah. Bulan Syawal nu kamari tas lebaran tanggal 6 abdi geus berangkat ke Mekah. Jadi di bulan Syawal hafid haji Muharram Safar Mulud ayeuna 6 bulan ayeuna silih mulud Jumadil Awal akhir ayeuna tanggal hiji Rajab berarti 9 masuk 10 bulan abdi geus sempat balik ke Mekah. Alhamdulillah saya tahadus bin nikmah abdi terus mau ngahaji 15 kali naik haji umroh abdi Manon Jaya Mekah Manon Jaya Mekah Manon Jaya Mekah terus 22 tahun nu teu pernah saya absen, teu pernah saya tinggal datang ke Mekah. 22 tahun abdi terus ke Mekah umroh we. Minimal 1 tahun abdi 3 kali, kadang 5 kali, kadang 6 kali, kadang 7 kali pemberangkatan Tasik Mekah, Tasik Mekah. Alhamdulillah. Ternyata Pak itu kiai doanya seket luar biasa. Cuma sayangnya begitu saya menikmati bolak-balik perjalanan haji, bolak-balik perjalanan umrah, bolak-balik ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin berbuat baik, berpulang jasa, berterima kasih ke guru saya sudah wafat. Hari ini semua guru saya di pondok pesantren, lebih 40 pondok pesantren dan lebih 40 kiai yang saya timba ilmunya, seorang pun sudah tiada. Hartina guru-guru abdi termasuk guru Ajengan Aif Tumangan Jaya telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin barokah ilmunya, kiai wafat, guru ngaji wafat, ulama wafat, waliullah wafat, mual mata putus maunah karomahna, keberkahan ilmuna tidak akan putus. Kiai boleh wafat, guru ngaji boleh wafat, ulama boleh wafat, waliullah pasti wafat, nabi ogenan wafat. Tapi barokah ilmu, karomah aulia, maunah aulia, mual mata hilang dari permukaan bumi. Itu sebabnya alumni pondok pesantren Syiarul Huda wajib bertanggung jawab, merasa memiliki kumpul syukur namun diadakan pengajian khusus para alumni setiap 1 bulan 1 kali, paling henteu kumpul setahun sekali dina bulan atau tanggal wafatna guru orang pendiri ieu pondok pesantren.
insyaallah alumni di mana wae ilmuna bakal nambahan, komarana bakal nambahan, keberkahan rizkina bakal nambahan, keberkahan ilmuna bakal nambahan. Ari ka guru ka kiai tong nempo awakna aya. Kiai teh aya nu gede awakna teh, aya nu leutik. Aya pimpinan pesantren teh nu lintuh, aya pimpinan pesantren nu begah. Barokah ilmu, barokah kiai, barokah ngaji, henteu diukur ku gede leutik anggahota badan. Kajian boga guru awakna segede cigir, kajian boga guru awakna segede curug, kajian boga guru begung, tapi telah berjasa berkiprah mengajarkan ilmu di pesantren. Timiti bahasa Arab, nahwu, sorof, fikih, usul fikih, hadits jeung mustalah hadisna, ngajarkan ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu mantik, ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu arun, segala ilmu ku kiai diajarkan. Maklum yang namanya pondok pesantren itu tugasnya mengajarkan ilmu, bukan hanya satu jurusan ilmu. Paling tidak nu dikaji di setiap pondok pesantren 12 jurusan ilmu, semua diajarkan oleh kiai kepada murid-muridnya. Jadi mungkin bukan hanya ngajengan aib almarhum yang punya cerita mungkin menghadapi kesulitan, punya tantangan. Terkadang tantangan lain muncul tidak mendengen. Sewaktu-waktu mah tantangan kiai rek nyebarkan ilmu agama, kadang tantangan lahir di internal keluarga. Tapi serius keluarga akang, keluarga dengan aib mas, saya percaya insyaallah sadayana solid, sadayana ngadukung, seia, sekata, sepenanggung jawaban, sama-sama ikut berjibaku membangun pondok pesantren dengan nama Syiarul Huda. Tapi terkadang Bapak kiai rek ngajarkan ilmu agama ditantang ku mitoha, ditantang ku dulur sabitoha, ditantang ku dulur saindung sababa, kadang-kadang ditantang ku lingkungan. Mungkin karena masyarakatnya awam, masyarakatnya bodoh, masyarakatnya bukan masyarakat ahli agama, masyarakat awam, masyarakat bodoh terhadap agama Islam. Itu biasanya sensitif. Awal-awalnya ke pesantren sensitif, gampang mencurigai itu inilah. Aya anu sieun merasa kaganggu kebiasaan anak. Jelema nu tukang maksiat bisi asa kahalangan perbuatanana, bisi aya dukun lepus pananyaan oge bisi kadupak kebiasaanana. Itu biasanya jadi tantangan. Tapi di dieu mah moal insyaallah ieu mah nu diobrolkeun ku abdi pengalaman saya sendiri Pak. Lebih kayana abdi geus 38 tahun buka lembaga pondok pesantren, termasuk salah satu napangna abdi aya kaitanana teh lanceukna almarhum rakana ajengan aib sing ece kawinna ka Kang Wardi nu kamari maot. Wardi itu asli pituin alumni almarhum bapak saya, karena bapak saya juga membangun lembaga pondok pesantren yang sampai hari ini alhamdulillah saya sudah punya alumni di luar hampir 8.000 sekian selama 38 tahun. Saya pernah mengalami masa-masa yang sangat sensitif, pernah diborok umat. Ya kena gedean putra ya jangan kau meminantu nama coba pendatang lain orang dia orang Bandung ngaran-ngaran cicing di pangumarahan kudu tabah. Mudah-mudahan ulah mengalami seperti Kang Haji abdi mah. Kang Haji mah diborok
ku masyarakat si kamoro bagong bari lain ti peuting geus dir ti peuting mah tengah poe siang bolong tos salat zuhur keur ngaji ngawuruk di masjid datang sarombongan teu kurang 30 jelema nu mawa bedog nu mawa kampak nu mawa linggis nu mawa paneungeul nyebut nawagenan boro-boro make nyebut ajengan kiai ajeng make bahasa Arab orang ajeng ngajina keluar si ajeng ai abdi teu curiga da teu gugur teu angin enjoy keur ngaji teh pak ka saya teh ka saya anjing oh sugan teh ka saha teu apa keula tuh si anjingna keur ngaji heula daguan we kada si anjing meureun ieu teu kudu dieureunkeun ku bapak-bapak saya punya jadwal khusus jam 2 paling setengah 3 menjelang asar pasti abdi eureun ngajina jadi bapak teu kudu repot teu kudu meureunkeun abdi engke eureun sorangan jeung masalah nanaon ke urang duduk bersama kita ngomong bisi aya ketersinggungan tunjukkan apa kesalahan saya sampai begitu masyarakat marah apa sebetulnya kesalahan saya sampai bapak-bapak manggil saya anjing-anjingan gitu eta ngaji we tapi ngaji wallahu alam barudak santri geus teu tahan santri abdi baradak pati babahudak anu geus camotan anu geus godegan rajel we jelema santri geus teu tahan beunda saha murid nurido guruna dihina guruna diganggu guruna dikecam ya pasti anak didiknya akan bergerak dengan sendirinya tanpa saya perintahkan budak terus hidung sorangan cek abdi cici teu kaci keuleunan ge ai santri abdi nepi ka nyebutna emang santri abdi mah kabeh manggilna ka abdi emang kan sarua jeung ka tukang ojek Grab mangajengan ayeuna masuk gampang manggilna Mang Haji geus apal Mekah mah pokona Mang Haji mah calik we urusan nu kararieu cek santri urusan saya cek abdi cicing da urusan ge tangtuna ge jeung kami lain jeung maneh ka maneh mah moal aya masalah geus urusan ieu akan saya hadapi sendiri cicing cek abdi saya terido santri ngalengkah tanpa perintah guru doraka cek abdi cicing sia kabeh ogeuna cek aing mah jadok ka murid cek aing cicing urusan dia urusan aing dan urusan sia begitu keluar di masjid diajak ngobrol saha we nu daek ngobrol nu daek buria kalah balik cek abdi tadi sia teh nyamperkeun ka aing keur ngaji kudu eureun ayeuna ku aing digugu eureun ngaji sia nu kalah lompat hayang kumaha atuh sia jeung urusanana naon ternyata karena itu masyarakat awam kan. Jadi Bu Abi ogenan dianggapna hal biasa. Mudah-mudahan pengalaman yang saya alami tidak terjadi di kampung non teh. Cerasnya. Leuwih hadas atuh beda saeutik mah adat mah ceras jeung leuwih teh tak keneh ari cai teh kan biasana cai aya leuwih pasti aya caian atuh ceras jeung luas eta keneh ini Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah itu pengalaman kejadian itu bukan hanya satu kali hampir beberapa kali terus terjadi bahkan kali nama jadi langanan hampir setiap minggu pasti ada kegiatan seperti itu abdi nage geus tatan-tatan oh ini bagian jadwal datang tapi abdi mah teu ambil pusing manehanana gering ripuh aya nu tuluy setruk aya nu pahamna bengong aya nu leungeunna tuluy teu bisa ngalengkah aya anu matana tuluy pareun perih teu bisa beuntak rupa macam-macam aya nu ceulina tuluy budeg aslina padahal abdi tidak pernah mendoakan kasar abdi teu pernah ngadoakeun sugan moga-moga sing kempreng moga sing setruk moga-moga sing budeg moga-moga sing teu neureut saya pantang kudu ngadoakeun dengan kata-kata kotor ya Allah mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan batin sebab awakna mah sehat matak cing gorowong gengan hatena teu sehat
Kami ya Allah berikan petunjuk. Mereka bukan kasar, mereka bukan penjahat, tetapi mungkin karena awamnya, karena kebodohannya. Ya Allah berikan petunjuk, berikan kesadaran untuk menerima ajaran agama. Pasti maranehanana lamun ku Allah diberikan petunjuk kebenaran, satu saat itu aset yang abdi bakal bertambah jamaah. Mual ngaduakeun sing panoh umur, mual sing panjang umur. Cenah maranehanana Allah nu insaf angrek bertindak kasar anti Islam, menolak dengan kehadiran pondok pesantren. Takut dengan hadirnya pesantren, mereka takut sieun kaganggu kebiasaan anak. Tukang ngadu sieun dicarek ngaduna, tukang judi sieun dicarek judina, tukang kongkur, tukang mesi sieun dicarek kongkurna, tukang jual beli ijon sieun kahalangan jual beli ijona, dukun sok meramal mungkin sieun disalahkeun pekerjaan anak. Cana naon kakarek pesantren hadir, mereka sudah ketakutan. Orang-orang yang takut itu bersatu, membuat satu kekuatan, bikin komitmen serang pesantren, serang kiai, supaya kiai na pundung sina ini pindah, pokoknya pesantren aku bubar. Ini sama pengalaman yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya dulu. Tahadus binti Amah ayah dua poe ti harita tuluy gering gripu baheula mah can usum disebut setruk, ayeuna disebut gering setruk teh. Baheula mah lamun leungeun teu bergerak kempreng, baheula mah lamun suku teu bisa leumpang ngempor, lamun sumut mengkol teu lempeng disebut beno, lamun panon teu bisa kiceuk melotot we disebut belek, lamun ceuli teu ngadenge disebut budeg. Ayeuna makan gampang menyebutna setruk lengkap, paling disebut setruk paling berat. Sampai ke ujung-ujungnya mereka tidak puas. Simkuring dilaporkan ke aparat, dilaporkan ke polisian, dilaporkan ke Kodim, dituduh Kiai Miftah Farid anti Pancasila, anti negara, anti nasionalis. Padahal dengan tuduhan yang tidak jelas. Lamun disebut anti pemerintah, tunjukkan cekap di mana buktinya saya anti pemerintah. Lamun disebut anti negara, tunjukkan mana buktinya saya menentang, menolak negara. Lamun saya dituduh dengan sebutan anti nasionalis, anti Indonesia, cekap tunjukkan mana bukti saya anti pemerintah, anti nasionalis. Saya bantu nepi ka urusan-urusan ngarona yang di Majaga Malam, tanpa kuwu ngomongkeun teh nepi ka ayeuna ka di Bapak. Padahal ari Mananjaya jeung Leluhur teh alah di Baledong Kaliwat, di Ciduhan Lamokot, pedah aya walungan eta Cijolang dipake wates provinsi Jawa Barat jeung Jawa Tengah. Mun Allah Cijolang mah sigana Mananjaya jeung Leluhur mah sarua. Kebuktina iya Jawa Tengah geuning sunah ngomong nama aku. Beda aya Cijolang, ku nagara Cijolang dipake wates tungtung Jawa Barat, awal Jawa Tengah, mulai Jawa Tengah. Da abdi mah teu ngarasana. Kadaya luhur abdi mah teu asa tamu, sanajan ada provinsi. Asal lembur sorangan. Alasanana konkret hiji, nu nyebarkeun mimiti ngajarkeun wudu mapatahan sholat, satu acan kaya kang ajengan otoy dijajauheun ajengan otoy kudu bikin pesantren. Istrina ge mimin, istrina kang ajengan otoy saya yang ngajar di pondok pesantren, aing guruna. Ibu teh cewek sote pada geus kolot ge heula kawinna, da umur mah kolot dewek. Urang Mananjaya ngaranna Kinasihin, nu pangheulana ngajarkeun zaman landi porem. Memeh tahun 65 memeh terjadi gerakan G30 SPKI, itu keluarga saya ngajar berangkat di Tasik, ngajarkan ilmu agama di Ciwalenta, nepi ka ayeuna anak balanan incuna geus sabaraha puluh majeng buyut baona. Asli orang Mananjaya, di daya luhur can aya pesantren, kakarek mama ajengan pahruke, kakarek bismillahan di Cihideung.
cicing bisinnya kayu teu apal ieu. Mata mohon maaf Pak, atuh mah ti panulisan timur, ti panulisan barat. Ciwalen, Ciomas, Kadu Omas, ti mimiti pamujaan ka ditu nyaho ayeuna kalakuan urang deui ulun mah baheula. Cicing, akang umur sabaraha tahun ieu? Anu umurna karek 40 tahun, 50 tahun cicing kudu nyebut om. Abdi ayeuna geus 66 tahun. Jadi apal keneh kuing daripada maneh. Namun kudu saya main buka-bukaan. Aku mah keluarga mah loba di Jawa Tengah. Loba nu cicing di daya luhur. Loba nu cicing di padesaan, termasuk ke pelosok-pelosokna sampai ke ayeuna. Alumni abdi di dieu moal kurang 30-70 orang sakacamatan daya luhur masih hidup. Termasuk anak-anak nu ayeuna aya tah kawas mah selamat. Kena akang teu apal ge kabeh ditunjuk. Si Tatang budak Kang Maman almarhum Mas Wardi nu geus puguh lanceuk iparna Kang Ain. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak puas masyarakat karena Allah sampai saya dilaporkan kudu ditangkap. Akhirnya tengah-tengah penting abdi dijemput oleh Intel Kodim dan saya dipenjara termasuk tahanan politik. Tapi bingung Kodim oge lamun abdi kudu disidang, nu disidangna perkarana perkara apa? Kasusna teu aya. Demonstrasi mengerahkan massa teu pernah. Merusak fasilitas negara tidak pernah. Menentang pemerintah dengan fisik saya tidak pernah. Justru saya banyak membantu aparat pemerintah. Dimimiti kepala desa, camat, bupati, saya bantu sampai ke ayeuna. Saya rintah kabur, tetap agang anu karek apal ningali beungeut abdi, sok papalumpang ka Tasik. Tanyakeun ngaranna tah Farid, papai ti mimiti jawara, jeger, tukang teluh, nepi ka aparat polisi TNI. Tanyakeun ngaran aing, apareun kabeh ge moal dianterkeun ka imam. Saya penceramah tetap di Makodim, sebulan sekali saya khutbah Jumat di masjid Makodim, Masjid Kodim Tasikmalaya. Sebulan sekali saya ceramah di Brigif, memberikan pencerahan agama, membantu rohaniawan khusus para TNI. Sebulan sekali saya ngaji di kantor Polres Ciamis sebulan sekali, Polres Kota Tasik sebulan sekali, Polres Kabupaten Tasik sebulan sekali. Akhirnya setiap minggu saya pasti punya ngaji. Numurinna polisi unggul. Malah jujur Pak, setiap abdi ceramah kamana wae tanpa diminta sampai ke ayeuna. Abdi mah TNI saurang, polisi saurang, mun polisi titah Kapolres, mun TNI titah Dandim. Tuh kalau pemerintah Farid ceramah kemana saja, apalagi ceramahnya jauh, kawal. Polisi pasti ngilu ka aing hiji, ngantar di beja-beja. Si ayeuna ge manyut aing. Polisi bawa, tentara bawa. Si panitia teh nyaho. Aing di bejaan mah aja sekalian. Cuma karena situasi baheula saya pernah tersendat. Baheula Iman Maridin ngahudangkeun mau ngees sanesnya, Iman nyaritakeun baheula ieu. Kan ieu kan nyaritakeun haul, nyaritakeun baheula ieu. Baheula. Baheula abdi sering ceramah. 85, 86, 80 sampai ke 86, 87 reformasi saya sering ngaji mondar-mandir. Kadionakeun sulit. Tomona lamun ngadenge aya Miftah Farid rek ceramah ka dieu luhur pasti nu sibukna aparat baheula mah di dieu. Camat, Kapolsek, Pak Kubu almarhum baheula ulah. Mun rek Miftah Farid ngaji pokona harus dibatalkan. Saha wae panitia nu rek meunang uing panggil bisa hayang apal baretok, tapi kabeh teh didoakeun goreng. Moga-moga sing jadi jasa baik. Dan itulah yang mendorong saya lebih dewasa. Alhamdulillah. Kiai mah baru-baru dicarek ngaji, dibuih kiai mah paragi. Akang mah dieu jadi ajengan saha, ajengan geus di penjara. Atap teu pati payu ge. Ajengan teh dibuih mah tara pati payu di mana oge na, bener teu? Moal yang didoakeun mah mudah-mudahan minantu putra ajengan aing sing masuk buih kabeh moal gitu. Ieu mah ngabejakeun satepeda di hareupeun anak incu we karunya.
bapakna geus maot, mitohana geus maot. Mungkin alumni oge punya tantangan tersendiri, dan itu adalah telah menjadi sunnatillah. Maka perkumpulan haul setahun sekali di pondok pesantren itu untuk pencerahan mengenang segala-galanya. Karena maksud mengaji di pondok pesantren tidak kurang dari 3 sektoral. Hartina kenaon jelema kudu belajar, kunaon jelema kudu ngaji. Maka aya ngaji mingguan, ngaji bulanan. Umat Islam ngaji naloba, bulan mulud ngaji muludan, ngan sok gonta ganti ngaran teh umat Islam kumaha waktu. Ngaji nama ngan ngaranna sok dibeda-beda. Eta teh kebijakan ulama baheula ngahaja kanggo menumbuhkan supaya umat seneng mengaji. Sebab pan cilaka na jelema lamun geus jelema teu daek ngaji, hancur itu bangsa. Negara bakal porak-poranda, lingkungan daerah bakal rusak, akhlak generasi muda bakal hancur. Lamun jelema geus jauh tina pendidikan agama alias jelema geus teu daek ngaji. Ku ulama ngahaja kanggo numbuhkeun cinta ilmu teh ngaranna di beda-beda. Ngaji saminggu sakali teh disebut ngaji deui ngaranna mingguan. Ngaji sabulan sakali ngaranna bulanan. Ngaji sarajab sakali ngaranna rajaban. Ngaji samulud sakali ngaranna muludan. Ngaji samuharam sakali disebutna muharaman. Ngaji sabulan Syawal sakali ngaranna halal bihalal. Itu sawalan cenah ini abdi mah di mana aya sawalan deui halal bihalal. Ngaco ya orang gaya luhur. Malah aya pengajian sebulan sekali tapi dihitungna ku tanggal. Tara ngitung poe eta mah, ngitungna tanggal. Setiap tanggal 11 pasti kumpul pengajian. Marana 11-an. Aya nu ngajina tiap tanggal 21 we, terserah harina jatuh kepada hari apa. Asal tanggal 21 pasti kumpul. Marana salikuran. Coba eta lamun rek neneangan dalil. Lamun rek neneangan dalil nu konkret aya teu dalil 11-an. Aya teu kira-kira? Aya moal dalil 11-an. Dalil salikuran aya moal. Aya. Itu mah ngaji. Cuma ku ulama ngahaja dibebaskan. Sok etnya ngaran ngaji manaon we. Intinya apa? Jelema sina ngaji. Ambeh naon? Hiji ari ngaji teh ambeh nyaho. Ngaji mah nu pangheula-heulana tujuanana miceun kabodohan ngadatangkeun kanyaho. Ngaji teh ameh apal, ngaji teh ameh nyaho, ngaji teh ambeh bener bisi lampahna gawena salah. Ari jalma teu ngaji rek kumaha nyaho apal benerna. Ngaji jalma nu tara ngaji arek kumaha nyaho bener ibadahna, rek kumaha bener dagangna, rek kumaha bener tanina, rek kumaha bener nyanungna, rek kumaha bener napakahna, rek kumaha bener ngadidik manusana. Lamun teu belajar heula. Belajar itu ngaranna ngaji, taklim wa ta'allum. Nu mampu ngawuru, nu teu mampu belajar. Rek sholat kudu hafal ilmu sholat. Puasa kudu mengkaji hafal betul tentang puasa. Rek kawin kudu hafal betul tentang ilmu rumah tangga. Sing hafal kewajiban nafkah, sing hafal naon bae kewajiban suami terhadap istrinya. Awewe nage kudu hafal naon bae hak kewajiban istri nu kudu dilakukeun ka suamina. Mun boga anak naon bae hak indung bapa
cara mendidik menjadi anaknya. Kan loba Pak jelema beramal tapi henteu ngaji, tidak mustahil amal ibadahnya ditolak mentah-mentahan oleh Allah. Loba jelema nu daek salat sayang 1000 kali sayang, ilmu salatnya belum paham sepenuhnya, boro-boro tahsin, ngaluskeun bahasa, ngaluskeun bacaan. Ku tadi bawa teh kasebat babi Al-Qari Al-Mukarram antos ngaoskeun Al-Qur'an ke ku syairi. Sulit kan hayang belajar membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu, pentingna ngaji ami aya ilmu teh keur ngaricek atanapi ngontrol ibadah. Ku ilmu ibadah bakal kakontrol, ku ilmu ibadah bakal karicek. Salah sahiji we bacaan sholat terjadi sholat beda bahili ngucapkeun ha jadi ha atawa dal kuduna nyebutna da ieu nyebutna da, kuduna nyebat dal teh alhamdu ieu nyebutna alhamdu, kuduna maca teh maliki yaumiddin ieu dibacana maliki yaumiddin. Salah sahuruf wae ibadah salat nu unggal poe ku urang dilakoni. Keun ari ngaji mah jarang ieu saminggu sakali ngaji mah. Lamun bulanan sabulan sakali, Rajaban komo satahun sakali akur eta mah. Rajaban ngaji tahunan, muludan ngaji tahunan, halal geus jelas tahunan. Ieu salat ibadah anu rutin 5 kali sakinten sawengi. Tidak mustahil diantara bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian masih kene aya anu ditemukan sebuah kesalahan dina sholatna. Kalau tidak mau belajar mengoreksi diri. Tetangga abdi aya jelema mantan preman. Tetangga abdi lain di dieu ieu mah. Tetangga abdi di mana jaya mantan preman. Baheulana ka masjid tara salat komo puasa teu apal bulan Ramadan. Lamun di bejaan puasa teh ngahajang hitungna teh Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari deui 2 bulan Ramadanan manehna. Jadi lamun diajak puasa teh ngitungna teh kitu. Januari, Februari, Maret, April, bika Desember. Mana cara bulan Ramadan? Artinya itu tadi dilakukan dengan penuh kesadaran karena mungkin belum dapat hidayah. Ayeuna geus pakokolot geus pensiun da pegawai negeri. Alhamdulillah. Adaan mung kapehelaan batu hayang kumaneh we adana beda Islam anyar. Sono keneh beureuh. Ari tahiyat dideng-deng we salat. Ari tahiyat teh pangerang ge ngaharewos kan sok rada tarik kadangu kudu caket. Manehna ge sok kitu bacaan teh. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Tahiyatul. Tiap salat kitu Ibu, padahal ketentuan agama ti Nabi nanti Rasulna bacaan tahiyat setiap kita sholat itu temenang salah panjang pendekna. 2, bacaan tahiyat temenang salah tajwid jeung makhorijul hurufna. Nu katilu bacaan tahiyat temenang ilang tasdidna, temenang nambah, temenang ngurangan. Nambahan ulah, ngurangan ulah, salah sahuruf ge temenang. Resikona ilang tasdid hiji atawa leuwih teuing nambah tasdid hiji atawa salah sahuruf cara pengucapanana, tahiyatna gagal. Karena tahiyat itu bagian dari organ tubuh sholat, maka lamun tahiyatna gagal teu dibalikan deui bacaan tahiyatna, otomatis sholatna ge gagal. Sholatnya gagal berarti dianggap belum sholat.
Lamun dianggap belum sholat berarti eta jalma tidak sholat. Lamun seumur-umur salah sangaja umur sahurung salahna diponis kolong jadi herat eta jalma teu pernah melaksanakan sholat sekali-kali acan sepanjang hidupnya. Ukur ilang tasdid kuduna at-tahiyyatu ayat tasdidan kan at-tahiyyatu ieu macana tahiyyatu kan jadi ilang tasdidna leungit tasdid hiji wae eta jelema dosa salatna. Lamun umur 50 tahun tiap salat kitu bacaanana diponis ku Allah 50 tahun eta jelema tidak pernah melakukan dan tidak pernah melaksanakan sholat. Boro-boro teu sholat 50 tahun sakali teu sholat fardu ngahaja-haja. Jalma teu purun sholat karena ngedul, jalma tidak sholat karena malal, jalma tidak sholat karena kasal, jalma tidak sholat karena sibuk pekerjaan, lain karena sare anu lelah, lain karena lupa yang benar-benar lupa. Itu dosanya sangat besar. Imam Al-Ghazali Muhammad bin Hamid bin Mahmud Al-Ghazali dalam Ihya-nya nyebatkan jalma muslim balik boga akal ninggalkan sholat fardu sawaktu ngahaja-haja lain karena kasarean, lain karena kapohoan, itu paling sekedap disiksa di akhirat di neraka jahanamna 1000 tahun dihitung per 1 rakaat. Lamun jalma teu salat subuh ngahaja-haja 2 rakaat disiksa di neraka jahanamna 2000 tahun. Lamun jalma teu salat lohor ngahaja-haja 4 rakaat disiksa di akhirat di nerakana 4000 tahun. Lamun jalma teu salat asar 4 rakaat ngahaja-haja 4000 tahun. Lamun jalma sapoe-sapoting teu salat disiksa di nerakana 17.000 tahun. Bagaimana jelema teu salat samimu berturut-turut? Kumaha lamun jelema sabulan teu salat berturut-turut? Aya jelema nu sataun tara salat sabaraha ratus juta tahun disiksa di neraka di akhiratna. Naudzubillahi min. Bapak ulah main-main dengan siksaan Allah. Jelema ayeuna kan ilang rasa iman ka Allah. Jelema ilang rasa Islamna. Ayeuna loba jelema nu geus teu sieun ku azab Allah. Ayeuna loba jelema nu geus teu sieun ku neraka. Loba jelema ayeuna nu geus kalah ilmuna. Sieun keneh ku darah tinggi daripada ku neraka. Sieun keneh ku stroke daripada ku neraka. Ayeuna mah loba jelema. Sieun keneh ku kolesterol daripada neraka. Naon sebabna? Loba jelema ayeuna. Nu sok tarina ngadahar kadu jadi mung teu sanggup. Ayeuna mah kolesterol. Dionang tatangga akekahan, mencitomakan. Eueuh nu ngadahar saurang-urang acan, darah tinggi. Disuguhan dahar jeung goreng asin padahal asinna jamal roti. Cumi-cumi asin mahal. Teu sanggup darah tinggi. Dahar we ti penting geus lewat jam 8 malam. Geus teu wani dahar kolesterol. Ari uang bank emo duit kosipa dilegeng teu sakarakan. Mencari duit haram dilegeng Bapak Ibu. Ari duit kosipa dilegeng. Bank emo dilegeng. Punya darah tinggi takut. Memangnya lamun jelema sehat tanpa darah tinggi tidak akan mati. Kita meyakini mati itu hanya satu kali. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat taun cing aya Quran teu. Aya surat Quran teu. Aya hitungan lamun ditanya bisa nyalahan padahal maremen dibaca dina surah Yasin. Urusan hidup dan mati, jodoh mati, bagja cilaka itu urusan Allah, hak prerogatif Allah. Lain sim kuring teu hormat ilmu kedokteran.
lain simkuring teu menghormati ilmu kesehatan, ilmu kedokteran mesti kurang dijaga. Tapi sasieun-sieun aku penyakit kudu leuwih sieun ku siksaan Allah daripada ku penyakit. Nu sehat ge pae. Boro-boro bapak ibu dokter ge pae dokterna. Memeh pae dokter teh hate ge nu budak. Di Tasik aya dokter jago kolot spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Pan penyakit teh mah sapaket eta mah. Nu penyakit irung, mu penyakit nadeuna irung ek naon wae ngaranna rek buruk irungna rek nyocokan rek nyengsol rek jadi tulangna. Asal penyakit mu dina irung atawa penyakit na tenggorokan atawa penyakit dina telinga, dokterna ngan hiji da syaratna sarua. Saraf tenggorokan hidung telinga mah nyambung. Kawas tamang hiji ngan kedua aya cabangna. Dokter Hasan Waridi abdi geus hampir 7 tahun penceramah tetap. Teu aya masyarakat nu ngajina dokter wungkul di Tasik Kabupaten dan Kota, sa-Indonesia tiap kabupaten dan tiap kota pasti aya ikatan dokter disingkat IDI. Lain mang IDI urang dia IDI.